Itu kurang obatan ayat. Sok diuk. Ku urang diobatan sok. Siapnya, tahan. Murid, geus 5 bulan orang teu manggih si pendekar talang. Kemananya? Ayeuna kabarnya? Duka kemana? Reuh, orang teu apal kabarna he bisigna beuki angot eta harita euy, basakut perang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Mamang Sembara sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha soranganna sehat? Sehat. Oh, sok calik mangga. Tos di mana bae ieu karek nongol? Iya tas di Gunung Ciremai, tas silaturahim ka pasukan Gunung Ciremai. Oh, gitu. Alus tah. Urang jeung sahabae kudu ngajaga tali silaturahim urang. Jadi ketika orang keur kasusah, urang aya nulungan gitu. Jadi sesama manusia harus melontong. Jeb, lain. Naon atuh? Tolong menolong. Tolong menolong. Sorry. Mamang Sembara, kaula teh ka dieu teh bade minta izin. Minta izin naon? Kaula teh masih penasaran ka pendekar Gunung Pojok. Ulah dendam teh dosa dilarang ku agama. Karena masuk damai bae damai teu nya. Ulah teu peujeuh ngomongna ngabejaan. Teu bisa. Kaula geus eleh, masih penasaran. Mangga satu macet Andika bae. Nu penting mah Mamang geus ngomongan, tapi lamun aya naon ulah nyalakeun ka Mamang. Cuma hampura Mamang mau bisa milu, mau bisa nulungan. Mamang aya urusan ka negeri selatan. Engke Andika dibaturan ku murid Mamang Pilote nya. Hahaha. Siap guru. Mamang Sembara nyantos atuh. Kaula bade pamit heula. Mohon atuh hati-hati nya. Mohon. Lote, Oke, Lote. Oke. Berangkat. Yuk. Aduh. Guru, Aya naon murid? bantuan orang guru. Sok manehna tarik napas. Ya, siap. Ah. Assalamualaikum murid. Waalaikumsalam guru. Age urang ge ikut latihan alhamdulillah aya nama guru ge geus jag-jag. Alhamdulillah ayeuna latihan urang tos anggeus. Capek guru. Bener. Agak tuh orang cang beli makanan jeung minuman Age ka warung itu. Mantap pernah Pendekar Pojok. naon pendekar talang. Kaula dendam ke Andika. Ganeng ceruta. Bacot sia. Awas lah guru, orangnya kado ilmu. Sok. Awas, Mang. Awas, kaula.
Mana geus dendam bae ka urang lah salah naon ka maneh geus murid ulang kabeh aleleh. Hayeuna kumaha maneh ha? Bacot. Yo, jolokeun jurus anyar aing. Jurus tapak lauk. Terus hujan angin. Tempat kemana mana? Balok mana? Nentangan orang. Hah? Oke. Hei. Dan gunung kodok. Nyantos ulah sok aya dendam teh dilarang ku agama. Goreng ongkoh ekna urang dendam sama manusia mah teu aya dendam. Ayeuna mah ulah aya permusuhan di antara perguruan urang. Cuang damai bae. Ternyata satu damai we. Oke, ayeuna cuang makan nasgor. Ayo. Warung urang. Dah.